amalun ahlan li qabuli. Di antara musuh urang nyaeta setan. Kudu nganggap musuh kanu jadi musuh urang, jeung ulah nganggap musuh kanu lain musuh urang. Musuh urang mangan aya opat. Hiji nafsu, kedua setan, ketiuna dunya. Kaopatna jelema anu ngahalangan kana ibadah ka Allah. Salian eta ulah dianggap musuh. Di antara musuh urang teh nyaeta setan. Setan itu jadi musuh dilaknat ku Allah. Ngagoda ka urang salaku jelema dengan tipu dayana. Di antara tipu daya setan teh kahiji manehanana ngulahkeun urang kana nyieun amal. Jadi lamun rek ngaji teh dilarang puguh ku nafsu oge. Pasti we aya godaan. Ngan ieu setan mun urang ngadu logika, ieu insyaallah jeung pasti urang moal meunang. Mun ngadu logika jeung setan, ngadu ilmu, sabab setan mah ilmuna leuwih loba tibatan urang. Qur'anna manehna mah katalah, hadisna katalah, peristiwa kanjeng Rasul katalah kabeh. Pinter setan. Sehingga lamun urang bertarung secara pikiran jeung setan itu pasti eleh. Ngagoda ka setan, setan ngagoda ka urang hiji sinah urang teh ulah amal, ulah ngaji, ulah sholat, ulah sodako jeung sajabat. Ieu loba jelema anu gagal tah dina godaan tingkatan kahiji. Ieu masih kana tingkatan kahiji ye. Aya sababaraha tingkatan mun telepat aya 7 tingkatan godaan setan. Nomor hiji nomor anu panggampangna, kan patujuran pangburatna. Ngulahkeun kana amal. Ngan lamun jelema lolos ya lolos ya. Keukeuh urang ngarek ti ayeuna rek salat. Ti ayeuna geus tekad anu kuat rek ngaji. Situasi kumaha ge tetep rek ngaji. Maka setan datang ka urang ngabisikeun kana hate urang jeung pikiran urang, cek setan pek maneh rek salat. Mangga maneh rek ngaji mah, mangga maneh rek sedekah mah, rek nyieun amal sing loba sok laksanakeun kumaha. Ngan ulah waka ayeuna. Saya geus naik kana tingkatan kedua. Ulah waka ayeuna. Iratuh kewe atuh sore. Iratuh kewe isukan. Iratuh pan kerariweuh ke atuh nungguan heula teu riweuh ngaji teh. Iratuh ke sugan lamun geus anggeus imah. Iratuh ke lamun geus kapayarutan. Iratuh ke lamun usum halodo. Aya godaan kadua. Setan ngagoda ka urang, bahkan setan silakan maneh nyek nyeun amal mangga. Sing loba amal ngan ulah waka ayeuna.
mana mah ngorak kene atuh beliau jauh kene karena maut ge ulah waka ayeuna hayang diajar tahajud ulah waka ayeuna pek ngekadengan ulah waka ayeuna hayang diajar duha pek ngan ulah waka ayeuna isukan we kena teh geus ninggal isukan teh saya tentang di ulah waka ayeuna isukan deui we atuh hai we nepi ka kitu nu pada akhirna dina goda kadua teh seueur beaklah umur urang teh beak waktu urang loba waktu nu teu kapake ibadah apa-apa geus umur 30 apa-apa umur 40 apa-apa umur 50 apa-apa teh geus boga icu apa-apa teh geus wisan geus kitu geus kolot hayang kana ibadah geus moal kaduga panyakit mungkin ngalobaan awak make teu kaduga teu kaopan ringan untung-untungna mah teu amal we eta kaduga kumaha mun misalna jelema eta teh lolos tina godaan nu kadua moal diisukan deui moal disorekeun deui rek ayeuna amal teh urang rek istiqomah moal ngadaguan halodo moal ngadaguan isukan moal ngadaguan teu riweuh rek riweuh teu riweuh rek amal ayeuna mah pokona rek hujan teu hujan halodo rek hujan rek amal ayeuna mah titik ayeuna mulaina deus we jelema teh ngaji dulu salat dulu sedekah amal ibadah terus dilakukeun ku manehanana datang ka setan nu katipuan ku tipuan katilu tah di dieu nu tumbang teh ye ye karek katilu ye kumaha cek setan heueuh maneh euy geus teu kagoda ku urang mane ayeuna geus rajin kana salat 5 waktu geus rapi lain ngan sakur anu fardu mane teh nu sunah ge qobliyah badiah tahajud duha lain ngan sakur salat mane teh wirid ge boga istiqomah maca shalawat sekian ratus da shalawat sareng nya sedekah ge rajin berjamaah ge rajin nya ngaji ge rajin masyaallah teh setan maneh mah geus jelema soleh geus maneh mah ahli pangajian geus maneh mah ahli berjamaah beda jeung si itu mah ngaji tu si itu mah teu salat si itu maksiat beda jeung maneh mah soleh ngabisik eta setan ka diri urang timbullah rasa dihantam rasana asup kana hate sehingga aya rasa heueuh di dieu eueuh nu pang soleh na iwal ti aing mah jelema soleh urang mah aing mah ahli kana pangajian sehingga ningali jelema nu teu ngaji teh si eta mah tarang ngaji atuh alaskeun aing sok ngaji si eta mah tara salat beda jeung aing mah geus salat lain pam sunah geus dilakukeun si eta mah halu masih sehingga manehna ngarasa bangga ku dirina ningali batur ngaranahkeun tah gagal didinya moal ditarima amalna didinya kasupan ku panyakit ujub didinya bangga nu diserangna mana ngaleungitkeun la haula wala quwata illa billah la haula teu daya upaya pikeun menghindar tina maksiat wala quwata teu kakuatan pikeun ngalaksanakeun ibadah illa billah kecuali ku pitulung Allah poho eta jelema teh bahwa manehanana bahwa urang teh bisa ibadah teh ditulungan ku Allah menghindar tina maksiat ge ditulungan ku Allah diberi nikmat karena nikmat iman jeung Islam
nikmat aya nikmat dohir iga urang diberi duit, diberi rezeki, diberi dahar, diberi sehat. Aya nikmat iman Islam, bisa sholat, bisa ngaji saja, eta nikmat. Sanu merana Allah. Secara mata dohir, mata ya mata dina sirah. Aya jelema nu mere ka urang, ye duit jang maneh. Katingali ku mata dohir mah jelema. Tapi teu meunang hate ningali nu mere ta duit teh jelema Allah nu mere. Lamun urang minum kana kopi seut geunah teh kopi teh ngarasakeun amisna secara letak urang bisa ngarasakeun amisna ieu nu mere teh kopi. Tapi mata hate kudu bisa ngarasakeun nu merena nikmatna amis kalian kopi tapi Allah. Tak kudu gitu. Sehingga lamun misalnya mata dohir jeung mata batin urang ningali jelema nu mereka urang jelema nu katinggalina teu katingali Allahna maka gagal mana cacat hate. Rek kumaha bisa cinta ka Allah urang nageta napakuran nikmat anu diberekeun ku Allah ka urang. Ari ieu mah ari ngaran cinta mah bahasana telah menjelema resep kayak jelema nya. Lamun sering diberok itu dibere refleks eta. Lamun misalnya aya jelema teh bageuran sok simpatisan sok mere sok mantuan saja namun ketika orang ribu ieu hate teh otomatis bakal sep eta jelema. Kunaon manes ka jelema si eta manton we ka urang. Itu. Nah sabab katingali urang maneh mah pura bere we manehna. Ketika orang susah teh dibere. Ketika aya pangabutuh teh sapucompenan kumanehna. Sehingga dengan otomatis urang teh nyarasa ka manehna. Cinta ka manehna. Mun eueuh teh leungit teu nu saomna biasana sok aya nu mere juga hulu kan. Tah andai lamun misalna naon diberekeun ka urang ditapakuran ti luhur buuk nepikeun ka handap naon dipake naon didar naon dirasakeun kurang nu dipimili kurang mata batin bisa ningali Allah nu merena insyaallah timbul ta rasa mahabbah ka Allah otomatis eta. Dak diajar satik-satik urang teh kedahar seunah teh dahar teh jeung sate jeung daging jeung tempe jeung sajaban geunah takut bisa ngarasakeun itu Allah mere. Allah ieu